Pami anjeun tos teu suka ka abdi tos henteu cinta, mending anjeun teh bebeja sangkan abdi teu mendamba. Abdi mah moal maksa pami anjeun tos teu suka, karna abdi marumasa teu bisa ngabagjakeunna. Mangga atuh ayeuna mah mendingan urang papisah, sanaos teu geunah manah kumaha da tos teu indah. Abdi slalu ngadoakeun ka anjeun teh idaman, sing meunang kabagjaan sareng lalaki nu lian. Gusti nu sifat Ar-Rahman, hate abdi leuleus pisan. Mugi Gusti sing masihan ka abdi ku kaikhlasan.